Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di kelompok 8, kelas 12 MIPA Hiji, akan menampilkan drama tentang Anggraini, Ekalaya, dan Arjuna. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ziana Juana Lulhaya sebagai narator, Dimas Arya Seta sebagai Ekalaya, Nuraini sebagai Anggraini, jeung Reksa sebagai Arjuna. Carita ieu dimimitian nalika Arjuna sadar yen aya jalma sanesti bangsawan anu tiasa cocok sareng kamarenahna. Arjuna henteu nampi kanyataan ieu. Akhirna Arjuna nangtang Ekalaya anu ngagaduhan kakuatan gaib saluhureun Arjuna. Nanging Ekalaya kedah eleh ka Arjuna sabab Ekalaya mustika ampal aji dicandak ku guru Drona sareng dipasihkeun ka Arjuna. Arjuna oge ngagunakan aji pikeun ngelahkeun Ekalaya. Naon denganmu Kakang Mas? Kuring ditantang ku Arjuna ngalangkungan kontes peting Anggraini. Arjuna? Naha Kakang Mas nampi tantangan teh Arjuna? Mangsalaku satria kuring bakal nyumponan tantangan. Tong hariwang Anggraini. Kalayan anjeun ayeuna yan anjeun teu badaya. Naha anjeun yakin Kakang Mas? Tangtosna Anggraini. Naha langkung saya prajurit pikeun nyumput tibatan nangtang tantangan tina perebutan kakuatan. Tangtos henteu sayang. Terus Kakang Mas, satria kerja nyumponan tantangan tiba tahu nyumput, tapi kuakayaan ayeuna naha henteu sapertos anjeun nuju maot saderep Mas. Henteu Anggraini. Abdi moal maot. Kuring bakal merjuangkan Arjuna. Perang tanding. Sareng Arjuna anu gaduh kasaktian madraguna, anjeun bakal ngagaduhan perang tanding. Leres Anggraini. Kuring bakal nohonan tantangan Arjuna anu sakti sareng tampan pikeun perang tanding. Oh, sanes maksudna mah. Hapunten Kakang Mas, upami kecat kuring ngan nyeri Kakang Mas. Kuring henteu maksudkan nikmat Arjuna, tapi naha kaayaan sadari Mas Ekalaya ayeuna henteu tiasa ngagambar panah tina busurna. Kuring moal kasieun deui Anggraini. Nyaan kuring yakin yen Kakang Mas mangrupikeun prajurit anu gagah sareng moal sieun ku sadaya lawanna. Nanging naha Kakang Mas sok gaduh itungan hati-hati pikeun lawanna. Ekalaya tungtungna ngaduhan rasa teu mutuskeun pikeun milih antara nahonan tangtangna atanapi nyumput. Upami anjeunna ngahontal tantangan naon anu tiasa diandelkeun sareng upami anjeunna milih nyumputkeun naon anu tiasa janten alesanana. Nanging dina tungtungna Ekalaya tetep milih pikeun minuhan tantangan lawanna Arjuna. Anggraini netep Ekalaya bari ngacelakeun Cimata Duka. Hapunten Anggraini. Hatur nuhun kana sadaya kasatian anjeun. Naon sababna anjeun Kakang Mas? Anggraini sadaya padamelan kuring parantos rengse sareng ayeuna waktuna pikeun kuring ninggalkeun paranggelung Salamina. Akhirna Ekalaya gugah sareng nangtung nyangking pusaka Gandewa ngalengkagah gagah kaluar sareng ngalangkungan wengi anu poe. Anggraini sadar yen mustahil pikeun anjeunna nyegah Ekalaya sabab anu dipilih Ekalaya sigana henteu kahoyong sorangan. Janten anu tiasa dilakukeun ku Anggraini nyaeta nuturkeun jalan salakina kalayan lempang. Satos perjalanan anu panjang, Ekalaya tungtungan dugi ka wates Paranggelung. Ekalaya nyemputkeun pandanganana ka sadayana arah. Sareng akhirnya aya awak hampang nalceglang caket ka Ekalaya. Arjuna. Prajurit nyerang Ekalaya dimimitian ku serangan tumbak ti prajurit anu dalungkeun silih ganti, tapi Ekalaya sanggup nyupkeun sadaya serangan teras diteraskeun sareng sarengan campuh ku prajurit. Tapi eleh-eleh. Naon maksud anjeun Arjuna? Nah anjeun ragu kana sakasabaran anjeun sahingga anjeun dikawal ku pasukan pikeun pendak sareng abdi. Kumaha wani anjeun Ekalaya?
moyok satria siga kuring, gerah serang atuh ku sagala sihir anjeun. Tungtungna tanpa seueur nyareos deui. Duanana angkat sareng siap-siap perang. Harjuna salaku panantang ngabagukan sosok Ekalaya pikeun ngalepaskeun senjata heula. Langsung Ekalaya nembak panah teras narik senjata dobelna. Pusaka Gandewa oge ngaluarkeun cahaya. Dengan segala rupa di sakurilingna, Arjuna oge katingali seukeut pisan. Konsentrasi sadayana sihirna pikeun nyaharepkeun sagala serangan ti Ekalaya. Tapi Arjuna ruas kunaon anu ditinggali di harapanona. Lengan Ekalaya teras-terasa ngageter henteu teratur ngabalurkeun tujuanana henteu panca target. Ekalaya, entong anggap enteng kuring, serang atuh ku kakuatan sajati anjeun. Arjuna, upami kuring anggap enteng anjeun. Kuring henteu bakal sumping pikeun nyaketan tantangan anjeun dina kaayaan ayeuna kuring. Naon anu kajantenan kana jempol anjeun, Ekalaya? Bapak Durna parantos motong jempol kuring. Tiga katara ku guluduk, Arjuna ruas ngadangu kecap Akalaya. Janten. Tah, salama ieu jempol anu nempel kana jempol kuring, milik anjeun Ekalaya. Oke Arjuna, ayeuna waktuna parantos sumping giliran anjeun nyerang kuring. Kuring beki yakin yen pusaka mustika ampal anu dipasihkeun ku Sang Hyang Pada Wenang nyaeta anu bakal nyanda kuring kana pangkuan anjeunna. Harjuna, anjeun musuh kuring, anjeun tatangga kuring, sareng anjeun anu ngagaduhan tugas pikeun nyampurnakeun kahirupan kuring. Hatur nuhun Anjuna. Laksanakeun. Ruku anu parantos disiapkeun ku Arjuna henteu langsung ditarik ku Arjuna. Lengan katuhuna oge oyak henteu teratur. Anjeunna kaliru saatos terangnya nampol jempol anu nempel ieu mangrupikeun ramo Ekalaya. Sanajan dina perang tanding ieu Harjuna menang. Naon hartosna eta? Kemenangan eta naha kesatria wani-wani ngelehkeun musuhna ku sanjata anu dipaling ti musuh anu dimaksud. Harjuna, lepaskeun panahna langsung. Entong ngerasa salah yen anjeun nyolong pusaka kuring. Sareng tong ragu nganggo pusaka mustika ampal pikeun ngalahkeun kuring. Kusabab ngan ku mustika ampal ring anjeun tiasa ngalahkeun kuring. Nah anjeun henteu nyalira ngaku yen kaseureun ilmu sokalima anu anjeun ngawasa henteu sanggup ngalahkeun kuring. Teras langsung mundur Gandewa. Ieu kasempatan anjeun kedah ngingkeun pertandingan. Janten harita Harjuna laris-laris narik rukuna kakuatan cincin mustika ampal anu parantos ngagantoskeun tuanna luar biasa. Tina panon panah anu dilepaskeun tina Gondewa bola sena semu biru nembongan. Bol api beki nambahan gede ngabalurkeun semak-semak sakurilingna layu dina seuneu. Gencang siga kilat sareng lincah sakumaha kilat seuneu biru parantos ngagulung di Ekalaya. Sekian penampilan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C1, 12 nih. 12 1. Tetep Ekalaya bari ngacalakeun Cimadu kata. Cimata duka. Mas!